Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk Bang Aang. Tanupin ayat teh. Oh, ayah di jeruk kayak kadang di goroan. Ya, di kue lah tuh Bang Aang. Bang Aang, tiborang di tangguan wae menikarak datang. Bulan Desember si Bohai aya job ke Bang Aang. Soalnya Desember loba gitu. Coba saya teh kebagian teu jadwalna tanggal baraha. Tanggal 23 Desember Bang Aang aya job teu. Tanggal 23 Desember kantor kosong. Emang aya acara naon teh? Itu nek ulang tahun. Oh, bisa. Nyanggeus ke langsung ka dieu beurnya. Di dia acarana. Cuman kudu di DP-an teh. DP-na 50%. Emang DP-na Bang Aang 50% teh bara duit. Berarti Ya 1,5 juta berarti DP-na 750 teh. nya teh Bang Aang urang nyokot DP-na heula ka jero nya. Sok mangga teh. Udah cantik, udah dandan, udah mandi. Iya. Ndek kayak masih bohai kira-kira aja di maunya. Ndek pemanas. Urang lo bajok gitu, urang supaya si bohai panas lah. Pokoknya panasen. Coba ngajeng kang mau orang loba panggilan gitu, loba panggilan di organ, di musik kan. Ndek kayak masih bohai lah supaya panasen. Kayak nya. Mana diri miswae dia Yang betul ya, Dek. Ini Tam. Ini Tam. Ini teh. Ya. Oh, ya. Yo 750 teh. Ya. Yang nya teh nya. Teh tanggal 23 kan ya. Terus pasti datang. Mau lah poho. Siap. Di kantongan teh nya, itu nya kita ima. sebenarnya si buaya ada di imangnya penting petan juga ada di imah wajib itu lebih panas ayatnya si bohainya Bang Aang mau kemana? Arek ka hareup deh, arek ngadon ngopi tuh kan. Emang teu manggung ayeuna? Si Bohai mah can aya panggilan. Ya mana mah sepi wae, mendingan urang atuh, urang mah joba loba baru manggil. Loba ti mana? Hoh, nya loba emang kudu bebeja ka manehna. Kamari ge nempo videona. Terus saha? Video batu lah tadi kirim-kirim saha, urang nyorot doang, urang nyorotna, urang mah aya. Video batu dikirim-kirim. Oh, bisa wae. Ya ada ngomong-ngomong si Boy aya di mah teu? Si Boy lagi mah aya di imah. Aya. Oh, udah kasih Boy nya. Sok aya lanjut. Oh nya. Bisa wae. Assalamualaikum Bohai. Waalaikumsalam. Iya Bohai. Aduh Bohai. Orang lo bajak Bohai. Aduh pusing banget mat. Ngomong cenah mana wojok Bang Aang. Naon sok riweuh. Mana wojok cenah. Aya job teh urang ke bulan Desember geus boga 3 panggung. Emang ayeuna mah keur tiiseun. Eueuh naon kitu? Mendingan urang mau gal poe ngejob wae. Di mana? Saya mau ngajak anu mana ngejob? Ya, urang mau gal organ diajak ada satu. Halo, adik kita kesini cenah. Mau manggung enggak? Kataku laku banyak, ada 2 panggung setiap hari. Adel, dengekeun ku maneh geura ku jejebar maneh. Emang urang teh nyaho bari ngirim video eta ieu video saha video batu dikirim. Anu urang Bohai, aku video batu ka manehkeun. Dengekeun Adel, urang nyaho pangawasan mana sirik wae ka urang. Lain ku masalah sirik Adel, da katingali atuh eta mah lain awak maneh. Maneh mah cungkring gimana ada Bohai, ada montok awak nage. Cungkring mah Bohai itu, ilik body urang, seksi. Emang maneh. Gimana? Body naon? Ayo menjadi artis. Tak maneh mah manggil-manggil
Urang mah kajenting, urang nu manggil oge teh loba nu manggil oge tapi urang mah asli ieu mah urang mah panggilan ieu mah. Naon maneh teu dipanggil ujug-ujug ngirim video. Ya bohai video urang pas manggung di mana kamari manggung di mana? Di rawa bangke di mana maneh? Bangke ucing bener maneh. Emang mana mah bohai sirik wae ka urang teh, urang mah urang mah raris ah. Ih, artis naon gitu, artis laris naon maneh mah? Laris ngabohongan we ka batur, ngirim-ngirimkeun video kajian nu sorangan padahal video batur teh era eta Adel. Era naon da eta mah asli video urang nang urang nyorot, dek era naon. Ih, mana mah sirik wae emangna ka urang teh. Bari rage, Nyorot naon? Nyorot lampu eta meureunang. Naon teh jaipungan namin grup. Geus ade ngagandengkeun sia ka ditu ah, balik ah. Rek eta rek HS ini balik. Nah. Rek balik ah, pokoknya rek balik. Sirik wae mana ka urang. Ah, rek balik. Core mantong ka ditu. Dasar sirik wae ka urang teh. Hei. Teu boga jok, umbak ka batur. Naon mun si Adel teh ih, ayeuna teh pararuguh we sok kitu budak teh. Naon mun nyanone mamanas naon kitu mamanas urang mah teh panas pisan saeuteut ge. Rek naon coba panas. Ah, mending urang mah rek eta we nyeun jus. Kunaon mana bohai ku guru tua wae. Eta tadi si Adel teh puguh-puguh datang ka dieu nyap-nyap. Ujug mah teh cenah kitu cenah maneh mah artis teh laku teh naon teh mah nama cenah mah teh meni laris manis teuing naon meureunang jiga dogang tutut teuing gorengan teuing naon nyebut teh laris manis ih. Teu pararuguh si Adel mah kitu. Berarti Bang si Adel di denge. Pan nyaho maneh mah ngagoreng-gorengkeun wae maneh bohai. Nya puguh da. Teu didenge puguh kadenge. Nya gigireun ceuli pisan hareupeun panon ngomongna. Si Adel mah gila artis. Gila artis oge. Teu kitu-kitu teuing meureun gila artis oge ieu masuk kana ngarendahkeun batur. Mending mun heueuh maneh teh aya panggilan wae. Geus lah tong mikir si Adel geus nih. Kesel urang mah urangnya da bogang ke tanggal pokoknya mah bulan-bulan Desember mah urang rame we job ayeuna tadi geus aya nu nelpon deui tah nambahan urang ayeuna Desember jadi genep panggung urang pokona mah kudu ngadukung urang we Yang geus ge lamun manggung, posting, videokeun kirimkeun ka si Adel. udah urang mah lain artis nu sombong kok si Adel nanaon kudu divideokeun keun batur cukup penggemar urang anu videokeun urang mah teu kudu videokeun teh naon Yang geus tempok beun wae anu sombong jeung mun teh makana urang sombong. Teuing, Tong sagala urang keur manggung di-upload di naon itu urang mah matakan kitu mata urang mah lain puna naon eta si Adel teh ngirim-ngirimkeun wae ieu ka urang teh video majer video manehna urang nyaho postur tubuh maneh teh eta lain tubuh si Adel lain da katingali atuh si Adel mah cungkring urang ge nempo videona. si Adel mah kan cungkring nya eta mah rada montok awakna ge nya si Adel mah bujuna peot heueuh Ya heueuh da si Adel bujur peot teh mung bujur maneh meuli bohai. bisa wae Udah aja eta. Dibohongan padahal itu tidak ketempo banget mah da mah beli awak doang kok apa itu malintu aing mah peotnya awak aing mah nya mah ku lalaki na meureun bejaan nyaho nama terus saperti tama zaman sirik si bohaya zaman sirikan teh zaman aing loba panggilan mena eueuh teh dah tadi masih ka hese baru amat